Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu, Bapak, miwah pemuda pemudi nu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah urang sadaya tiasa riung mumpulung di ieu patempatan. Taya lian taya sanes kangge nyukcruk nyiar ilmu pangaweruh nya. Atuh mudah-mudahan ku sami-samina urang nyukcruk nyiar ilmu pangaweruh ieu teh tiasa ngajantenkeun urang bekal kangge nyorang sawarga. Saku nama hapi dawuh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing saha anu nempuh hiji jalan pikeun nyiar ilmu, maka Allah ngagampilkeun anjeunna hiji jalan ka sawarga. Salain dinten ayeuna kangge ngumpul bekal nyukcruk jalan sawarga, hayu urang niatan ku biislahil qulub, ku ngabersihkeun hate, khususna kangge sim kuring hate anu tiap dinten didosaan, hate anu tiap dinten dimaksiatan sareng sim kuring bingung kumaha cara ngalelempeng ngabersihkeun hate ieu. Dina danget ayeuna dina wengi ayeuna sim kuring bade ngabahas bab awal dina salah sawios kitab karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam anu judulna Syajaratul Ma'arif. Ieu kitab osok dibahas rajin sareng pemuda di Kampung Cibiuk setiap malam Ahad. Janten malam Ahad rutin ngabahas ngadares kitab Syajaratul Ma'arif. Dina bab kahiji, dina bab ngawitan aya Syekh Izzuddin bin Abdissalam ngadamel bab faslun fi bayanil qurubat, pasal anu ngajelaskeun ngeunaan al-qurubat. Naon ari al-qurubat teh? Ari al-qurubat teh nyaeta amalan-amalan, padamalan-padamalan anu bisa nganterkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Atanapi padamalan anu bisa ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sata acan kadinya aya hal anu menarik sareng anu penting dipertaroskeun kangge urang sadaya pikeun ngalenyepan kahirupan nu karandapan sadidinten. Dupi ibu sareng bapa, pemuda-pemudi, harapan hirup di alam dunia kinten-kinten naon? Bu, ibu masih hirup tengah waler ge. Bahagia, bapak sami bahagia, ya. Ibu atos bahagia. Ari indikator bahagia naon? Kan ibu nyebat nembe. Yen harapan hirup di dunia teh bagja atanapi bahagia. Ari indikator teh tanda hiji jalma disebat bahagia naon? Artos ku abdi saratkeun. Sehat. Upami di pasihan mobil bahagia teu? Bahagia mobil berarti nya. Rumah. Naik haji bahagia? Dipasihan kesempatan kangge naik haji? Naik haji.
Berarti ibu atanapi bapak ngaindikatoran ngatandaan bagja teh ku artos, ku sehat, ku mobil, ku bumi oge dipasihan kangge naik haji nya. Nu janten pertarosanana naon atuh ari nu disebut bagja, kabagjaan manusia teh. Maka dina ieu kitab kabagjaan teh, kabagjaan manusia teh ayaannya padahal terus diisi. Sa'adatul insani fi ma'rifatid dayani. Ari kabagjaan manusia teh fi ma'rifatid dayani. Saur Syekh Izzuddin. Aya di sakuriling ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala. Janten saur Syekh Izzuddin bin Abdissalam nu ngarang ieu kitab, kabagjaan manusia teh diukur sanes ku ilmu manusia. Tapi ku ma'rifatud dayan, ku ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala. Upami manusia tos kengeng ma'rifat Allah, tos kengeng ilmu pangaweruh anu bisa ngadeheuskeun diri, anu bisa al-qurbat, anu bisa ngacakeutkeun diri anjeunna ka Allah Subhanahu wa taala, maka eta manusia teh bagja gitu. Nu janten pertarosan dupi salami ieu pas ibu sareng bapak ngagaduhan artos seueur, artos eta tiasa ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala henteu. Dupi salami ieu ibu sareng bapak ngagaduhan bumi, eta bumi tiasa ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala henteu. Upami henteu berarti eta teh sanes bagja. Da ari kabagjaan mah sa'adatul insani fi ma'rifatid dayani. Ari ad-dayan teh min asma'ihi ta'ala, salah sawios nami ti Allah Subhanahu wa taala. Janten kabagjaan manusia mah diukurna teh tina ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala. Upami jalma eta dikurilingan ku ilmu pangaweruh Allah ya, ilmu pangaweruh, ilmu pengetahuan Allah, maka eta jalma teh bakal saur Syekh Izzuddin bakal taatur rahman, bakal taat ka anu maha pengasih gitu. Bakal taat ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab terus terang mana ilmuna, mana anu kedah ditinggalkeunana sareng sajabina. Jadi ukuran kabagjaan manusia mah nyaeta kataatan ka Allah. Percuma pami artos seueur, sehat, awak seterek dugikeun ka tilu umpaknya ieu teh ototna teh. Ari teu taat ka Allah mah eta manusia teu moal bagja. Naon indikator hiji jalma taat ka Allah? Saur Syekh Izzuddin aya 2. Nu kahiji ya. Anu kahiji bi fi'li ma umiro atanapi ma amaro bifikli ma amaro bihi fis sirri wal i'lani, ngalakukeun naon nu ku Allah parentahkeun ka manehna boh secara terang-terangan atanapi susulumputan, fis sirri boh secara susulumputan atanapi terang-terangan. Jadi indikator ketaatan manusia anu kahiji, nu kahiji teh ngalaksanakeun sadayana parentah Allah boh secara terang-terangan atanapi susu lumputan. Salat misalnya secara terang-terangan atanapi salat susulumputan munfarid,
Maka eta jalmi teh kagolong kana jalmi anu taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh. Anu kadua teh ayaan. Anu kadua cik ibu indikator salian ngalaksanakeun naon nu diparentahkeun berarti naon nu sabalikna. Wa tarki manaha anhu minal kufri wal fusuki wal isyani. Ninggalkeun naon anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala tina kakafiran, kafasikan, oge ka maksiatan, isyan. Nah berarti kasimpulanana jalmi anu bagja teh jalmi anu kumaha? Jalmi nu ngalaksanakeun parentah Allah, ninggalkeun larangan Allah. Pertarosanana nalika ibu sholat cik ibu bagja teu? Nalika ibu sholat, nalika bapak sholat, ibu bagja teu? Bagjana siga kengeng bumi teu? Ya teh. Pertarosanana kan tadinya kataatan manusia teh diukur tina ngalaksanakeun parentah Allah oge ninggalkeun larangan Allah. Nu janten pertarosanana nalika ibu bapak ngalaksanakeun salat ulah waka salat sunnah, salat 5 waktu we. Cik sami teu bagjana sapertos kengeng artos 200.000. Berarti mun kitu mah aya nu salah dina nyikepan salatna. Da kabagjaan mah kapan ngalaksanakeun sadayana tuntutan Allah Subhanahu wa taala oge ninggalkeun laranganana kan, larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu nempatkeun salat, nempatkeun ibadah saum Ramadan sareng sajabina, bagjana teh leuwih rendah tinimbang kengeng artos 200.000. Padahal ukuran bagja manusia mah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta dua indikator kataatan teh mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdani. Patula patali pakuat pakait sareng kondisi hate oge kondisi awak, abdan, kondisi badan. Janten kataatan ku cara ngalaksanakeun parentah Allah, kataatan ku cara ninggalkeun larangan Allah, mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdani. Ieu teh patula patali pakuat pakait sareng hate oge awak. Nu janten pertarosanana nah henteu awak unggul. Padahal ibadah mah kan cenderungna hiji jalma katilai ku urang bisa ibadah ditinggal tina naonna. Bu, Pak, ibu sareng bapak ngagaduhan murang kali. Hayong apal nah murang kali teh tos salat asar atanapi henteu. Ditinggalna tina naonna? Tina gerakanana kapan? Nalika murang kali salat asar di kamar teh oh bener takbir atau nya ento salat. Upami ibu sareng bapak can ninggal murang kali takbir di kamar misalnya, maka ibu nyangka yen murang kali ibu sareng bapak teh tak acan ngalaksanakeun salat asar. Matakna miwarang eta murang kali pikeun salat asar. Kitu nya. Kumargi ninggal hiji jalma ibadah atana pinte rata-rata tina awakna. Tapi nah ieu Syekh Izzuddin bin Abdissalam nu kahiji mah justru hate mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdani anu patula patali kataatan teh sareng hate oge awak sareng badan. Matak saur Syekh Izzuddin bin Abdissalam fanabda'u bi islahil qulub. Hayu cenah urang ngamimitian ku ngabebener, ngabebersih, ngahade-hade hate.
gitu. Nah, sabab kia tinggal hate mah manba'u kulli ihsanin wa kulli itsmin wa udwanin. Ari hate teh saur Syekh Izzuddin sumber tina satiap kahadean teu ngan saukur sumber ti satiap kahadean, tapi oge sumber ti satiap itsmin wa udwanin, ti satiap dosa jeung permusuhan. Janten hate teh upami ku urang diibaratkeun lir ibarat baterai. Dinu baterai kan aya kutubnya, kutub positif, aya kutub negatif misalnya gitulah serampangan nama. Anu positifna teh hate bisa dijantenkeun kangge sumber kahadean ihsan. Anu negatifna hate oge tiasa dijantenkeun kangge sumber kagorengan, sumber dosa, sumber permusuhan. Matak saur Syekh Izzuddin bin Abdissalam eta kataatan ka Allah Subhanahu wa taala teh lain saukur diukur ku gerak awakna hungkul, tapi oge diukur ku hate. Ti dia aya nu menarik pisan saur anjeunna. Mungkin wae hiji jalma secara fisik syar'i tetapi secara hate wangkelang ka Allah Subhanahu wa taala. Contohna kumaha? Contohna nalika aya hiji pemuda nungtut nyiar ilmu pangaweruh ka mana bae gitu. Diajar fikihna, diajar sajabina gitu. Kapan gerak lengkah nama sae eta teh? Ngumpul ngariung ku batur katinggal sae. Tapi cangtang tos hatena sae. Boa-boa eta pemuda teh hayang katanggar ku batur pinter misalna. Matak secara fisik mah sae gerakna teh syar'i, tapi secara hate cantang tuh tong waka nyebat syar'i. Aya hiji jalma salat sae ngimam suratna paranjang macana sae, cik ibu bakal nganilai eta jalmi kumaha? Sae nya da diukurna tina fisiknya, tina gerak. Tapi eta jalmi teh misalna ngagaduhan hate hayang kapuji ku mertuana. Ceuk Allah Subhanahu wa taala teh nalika eta jalmi nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Kapan abdi teh salat nage maca surat anu paranjang, dugikeun ka batur terkesima. Ceuk Allah teh bohong. Maka prak anjeun menta pahala ka eta jelema. Da anjeun mah salat pikeun eta jelema. Sok ayeuna mah mangga lebet ka neraka. Berarti naon? Berarti ibadah teh teu cukup ku awak unggul. Tapi oge kudu dibarengan ku hate. Cek Allah Subhanahu wa taala teh kanu nungtut ilmu bohong cenah. Anjeun apal Quran, anjeun naon teh baca kitab mangjilid-jilid, anjeun ngajar di mana-mana. Lain nu diteang teh lain karido kula cecek Allah teh. Tapi anjeun mah neang naon teh? Neang pujian batur. Dugikeun ka irung anjeun teh kapan ku urang harita kene ku kula diijabah cenah kahayang anjeun pujian batur teh. Nepikeun ka batur maruji ka anjeun tah eta ganjaran ngaji anjeun saleuda di dunya ku sabab lain pikeun neangan karidho kula. Ieu nunjukeun yen kataatan teh fanabda'u bi islahil qulub, dimimitian ku ngabersihkeun hate. Matak dina hadis riwayat Muslim ieu teh nu kahiji bi fi'li ma amara bihi fis sirri wal i'lani, anu kadua bitarki
Dua hal ieu teh patula patali. Ti dieu atunya. Dua hal ieu teh patula patali sareng kondisi hati sareng awaknya. Nu nembe. Nah, matak tina hadis diuningakeun inna fil jasadi mudghatan, saestuna dina jasad teh aya mudghah, aya segumpal daging. Idza solahat atanapi idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Tinggal idza soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Upami si hate ieu teh sae, maka sakabeh jasadna sakabeh fisikna oge ngilu sae. Tapi upami si hate ieu teh ruksak, maka sadayana hate sadayana fisikna oge ruksak. Janten upami kitu cangtang tos upami ku urang ninggal jalmi luarana sae, cangtang tos hatena mah sae. Upami eta jalmi ngalaksanakeun kahadean fisikna mah sapertos salat, sapertos sedekah, sapertos infak sareng sajabina, tapi eta jalmi hatena teh teu disenderkeun ka Allah Subhanahu wa taala atanapi hatena teh disenderkeun ka papada manusia, maka eta teh cing cirining yen upam katinggalna masih sae tapi hakikatna mah goreng, kusabab kualitas jasad, kualitas awak ditentukeun ku kualitas hate gitu. Berarti mun kitu upami ekstrimna radikalna ibu bapak sim kuring ge kengeng di nusanes di ulama-ulama nusanes kalebet Gus Baha. Nalika hiji jalma salat ibadah sareng sajabina terus eta salat teh disenderkeun teh sanes ka Allah Subhanahu wa taala, cik kinten-kinten eta teh kumaha? Ari musyrik kumaha? Musyrik teh al-i'timadu bi ghairillahi ta'ala kan ya. Nyenderkeun hiji ibadah, hiji perkara kasalian Allah Subhanahu wa taala. Upami anjeunna salat teras ku anjeunna teh disenderkeun pikeun hayang murni ngansa ukurnya, ngansa ukur pujaan, pujian derajatna supaya kaangkat, teu aya dina hatena teh karidoan pikeun yang hareup ridho Allah Subhanahu wa taala, kinten-kinten kumaha? Bilih buah-buah ieu ge kalebet kana nu kitu gitu. Nah, maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam ngabagi kahadean hate jeung kahadean awak. Kahadean hate teh wasolahul qulubi dorbani kabagi kana dua. Anu kahiji qasirun dina definisina dina pengertian yang terbatas. Anu kadua muta'addin anu patula patali sareng anu sejen gitu. Dina definisina anu terbatas misalna kal ma'rifati wal iqoni, samodel keyakinan. Ari keyakinan mah kapan ngan orang wungkul. Tah saena hate teh ditangtoskeun ku keyakinan saur Syekh Izzuddin teh. Tapi keyakinan anu diteuleman nu dilenyepan ku urang wungkul pikeun diri urang wungkul gitu. Anu kadua saena hate teh muta'addin anu patula patali anu pakuat pakait sareng nu sanesna. Contohna
sapertos kumaha ka iradatil judi wal ihsani aya kehendak ti urang sadaya pikeun berehan murah hati oge ngalakukeun kahadean. Upami ibu sareng bapak hoyong janten jalmi anu berehan mungkin teu berehan upami teu aya anu nampi artos ibu sareng bapak. Mungkin teu? Henteu. Matakna hade na hate cek nomor 2 mah, cek kategori nu kadua mah merlukeun anu sejen gitu. Tapi cek nomor 1 mah terbatas ngan cukup keur urang, samodel ngabebenah hate, ngabebenah keyakinan, ngalolempang niat, tah eta mah kangge urang. Nu kadua mah hade na hate teh dina definisina nu memerlukan yang lain supaya tindakan itu dapat terwujud gitu. Saperti naon? Sapertos berehan sareng ngalakukeun amal sae. Amal sae ka batur gitu. Amal sae ka batur ku cara ngabantos sareng sajabina mungkin teu tiasa ngawujud lamun teu aya nu sanes. Henteu. Matakna dilebetkeun ka nu kategori kadua. Oge Syekh Izzuddin ngajelaskeun wasalahul ajsad aya nu disebat sebagai hade na awak. Tadi nama hade na hate kabagi 2, qasirun muta'addin anu kawates keur diri sorangan oge nu patula patali sareng nu sanes. Ieu ge sami. Qasirun wa muta'add. Aya anu terbatas, aya nu patula patali sareng anu sanes. Anu kawates kumaha? Karuku'i was sujudi. Saperti ruku sareng sujud. Ali nalika urang ruku sareng nalika urang sujud dina salat eta teh berdampak kanu sanes henteu. Da eta mah kapan rukuna urang wungkul sareng sujudna urang wungkul. Maka ieu dilebatkeun kana kategori anu kahiji. Qasirun anu kawates, anu terbatas. Jadi nalika awak ruku teh, nalika awak sujud teh, eta teh sae bisa ngasaekeun awak gitu saur Syekh Izzuddin teh. Tapi dina definisina anu terbatas kangge urang wungkul. Anu kadua sami muta'addin anu patula patali sareng nu sanes. Saperti kumaha? Saperti kala afwi wal judi. Saperti ngahampura oge berehan. Janten orang ngahampura batur, orang berehan ka batur, ieu teh patula patali sareng hate, oge patula patali sareng awak. Ngasaekeun hate, oge ngasaekeun awak. Kan ulah kieu. Dihampura mah dihampura, berehan mah berehan, tapi hatena teu sae, awakna mah teu sae kapan? Sholahul ajsad, lebet kana kategori nu sae kapan? Berehan sareng naon teh? Sareng naon gitu? Afun sareng ngahampura nya. Sae kapan? Wah nya ku abdi dihampura. Sae awakna mah ieu ge lebetna kanu sholahul ajsad. Lebetna kana kahadean awak. Tapi kahadean awak eta cantang tuh dibarengan ku kahadean hate. Lain di mulut, non? Lain di kata, hilap deui lah eta we pokona mah. Lain di mulut, lain di hati. Nah. Lain di mulut, lain di hati teh bentrokan antara raga sareng hate eta teh gitu Bu. Nya ikhlas, abdi mah ikhlas pisan sok we mangga gitu. Bade nambut 500.000 ge gitu. Bade nambut 1 juta oge mangga. Dibalik pas balik ka rumah, nah eta teh cuma nginjuman wae. Berarti eta teh bentrokan antara wilayah jasmani, wilayah fisik. Fisikna mangga sae masikeun sareng hate gitu. Tah, anu kadua wa fasadul qulub.
ruksakna hate teh sami indikatorna aya dua. Qasirun wa muta'addin. Anu kawates oge anu patula patali sareng nu sanes. Anu kawates contohna kumaha kasyakki wa syirki. Saperti ragu-ragu jeung syirik. Ari ragu-ragu jeung syirik mah nalika hate ragu-ragu oge nalika hate syirik ya. Eta mah ngan saukur pikeun urang we ngaruksak hate urang gitu. Nalika urang ragu-ragu nu ruksak teh hate urang wungkul kawates ku urang wungkul. Nalika urang syirik nu ruksak teh hate urang wungkul gitu. Wasani muta'addin sareng anu kadua mah nu patula patali sareng nu sejen. Ka iradatil bagi wal udwani saperti kahayang ngalakukeun kajahatan oge permusuhan. Ayo urang nalika ngalakukeun tindakan kajahatan mungkin teu sorangan ka batur, henteu kedah aya batur kapan supaya urang bisa ngalakukeun kajahatan ka batur gitu. Nalika urang mumusuhan kedah aya batur kapan? Tah eta teh ngaruksak hate oge. Dina kategori nu kadua, nu patula patali sareng nu sanes. Eta ngaruksak hate. Nu katilu, nu kaopat wa fasadul abdan. Anu ngaruksak awak. Nu ngaruksak awak sami kabagi kana dua qasirun wa muta'addin. Anu kawates, anu terbatas oge nu patula patali sareng anu sanes. Nu kawates kumaha? Katarkil ibadatil qasirati. Saperti ninggalkeun ibadah-ibadah anu khusus ya. Ibadah-ibadah anu sunnah sareng sajabiina ditinggalkeun. Eta maka ngaruksak kana awak urang gitu. Anu kadua nu kumaha nu muta'addin anu patula patali sareng batur kal nami mati wal buhtani saperti ngadu domba oge nuduh dusta. Eta sami ngaruksak awak urang tapi anu patula patali sareng nu sanes. Janten kieu saena hate aya dua indikator, saena awak aya dua indikator. Indikatorna sami, anu qasirun anu terbatas oge anu muta'addin anu patula patali sareng nu sejen. Anu ngaruksak hate aya dua indikator, anu ngaruksak awak aya dua indikator. Indikatorna sami, aya nu kawates, aya nu qasirun, aya nu terbatas, aya nu muta'addin, aya nu patula patali sareng anu sejen. Tinggal ukur ayeuna mah. Ayeuna fisik sehat model abdi nya tiasa di dieu calik di payun. Bobo upami diukur ku timbangan ieu mah hatena ruksak sareng awakna ruksak gitu. Jadi cantang tos anu zohirna sae, anu zohirna sehat, hakikatna sae oge cantang tos. Kumargi nalika ngadeteksi awak ngadeteksi hate mah sanes gumantung indikator ilmu pangaweruh manusia kapan tadi. Tapi ku fi ma'rifatid dayan ku ilmu pangaweruh Allah gitu. Ngadeteksi hate mah ngadeteksi kumaha kualitas orang mah sanes gumantung ilmu kedokteran. Dasar ilmu kedokteran mah urang ayeuna nuju sehat, biasa tuang leut bebas kan, tidak aya halangan gitu, sehat kapan indikatorna. Tapi cangtang tos numutkeun ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala, kasehatan ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala, kondisi awak jeung kondisi hati urang teh sae gitu. Saur ilmu kedokteran mah kapan ibu kantos dipariksa hati da ku sabab nyeri hatena. Hati non bahasa hatinya henteu kapan dah hatina organ hatina mah henteu kan sae wae gitu. Matak saur
Syekh Izzuddin teh ieu tanu janten indikator teh kamakrifatan jelema manusia dikurilingan ku ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala anu diukur indikasina teh ku kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Kataatan Allah Subhanahu wa taala indikatorna teh dua, bi fi'li ma amara bihi fis sirri wal i'lani, ngajalankeun naon nu diparentahkeun ku Allah secara sembunyi-sembunyi atanapi terang-terangan, bitarki manaha anhu minal kufri wal fusuki wal isyani, ninggalkeun naon anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala di antawisna misalna kakufuran, ka fasikan sareng ka munafikan. Tah ieu teh patula patali sareng kondisi hate sareng kondisi awak, kondisi abdan. Tah ieu cara ngadeteksi saena hate sareng saena awak teh aya dua, aya nu qasirun, aya nu tadi nu terbatas, sareng aya nu muta'addin, aya nu patula patali sareng anu sanesna. Matakna jelas dina Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dugikeun ka 88 diuningakeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dina poean nalika harta sareng palaputra mah teu aya gunana sama sekali illa man atallaha biqalbin salimin. Kajabi jalma anu nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala kalayan hate anu bersih. Janten Allah ninggal kualitas manusia mah sanes murni gumantung kualitas fisik, tapi gumantung kualitas hate anu bersih. Matak jelas Allah Subhanahu wa taala nurunkeun manusia kalayan panjang pangambung anu benten, kalayan warna kulit anu benten, karena ukuranana samata-mata sanes kasep jeung geulisna fisik. Tapi di payunan Allah Subhanahu wa taala mah gumantung kana kasep sareng geulisna hate. Ibu miwah bapak nu kusim kuring dipihormat, maka upami urang ninggal kondisi hate urang, kondisi awak urang boa-boa salami ieu teh urang teh teu kengeng kabagjaan. Boa-boa anu diraoskeun ku urang teh ngan kabagjaan semu. Da kabagjaan hakiki mah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Contohna pertarosan anu nembe we, cik salami ieu salami salat, salami saum, salami ngalaksanakeun ibadah, tos sabagja kumaha ibu sarengseng ngalaksanakeun ibadah gitu. Upami saparantos ngalaksanakeun ibadah masih keneh mumet can bagja, berarti orang can menang kabagjaan hakiki. Upami mumet nateh leungit ku sabab balanja ka mall, berarti eta mah ngan meunang kabagjaan sementara, kabagjaan nu teu hakiki gitu. Taros we ka urang. Nah urang teh tasyukur pisan, bahkan dugikeun kangayakeun tasyakur bin nikmah ku sabab tiasa salat gitu kan. Kan teu acan aya jalmi anu kitu gitu. Nah ieu teh nunjukkeun yen kualitas hate teh penting pisan ku urang kangge dibebenah. Matak saur Syekh Ibnu Abbad diuningakeun al-qalbu mahallul imani wal ma'rifati wal yakin. Ari hate teh tempat kangge keimanan, kamakrifatan tadi nu nembe, ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala. Oge tempat kangge kayakinan. Upami hate tos ku urang eusi, tos ku urang jejelan ngangge keimanan, ngangge kayakinan, ngangge kamakrifatan, maka orang bakal yakin yen teu aya anu abadi kajabi Allah Subhanahu wa taala. Maka kusabab urang yakin teu aya nu abadi iwati Allah Subhanahu wa taala, urang bakal sadar moal nyenderkeun sakabeh perkara kalebet ibadah kasalian Allah Subhanahu wa taala. Da salian Allah Subhanahu wa taala mah henteu
Henteu abadi gitu kan ya. Da salian Allah Subhanahu wa taala mah teu sementara. Sigat nembe jami nu nyenderkeun salatna ku sabab hayang kapuji ku batur, ngan saukur hayang kapuji ku batur, eta pujian teh ngan sajorelat, ngan sakedap, ngan sababaraha menit karasa bungahna. Ku sabab nu mujina oge teu abadi. Nu mujina ge sanes entitas atanapi sanes makhluk abadi gitu. Dan nu abadi mah mung Allah Subhanahu wa taala, mung Khaliq gitu. Maka dina kabagjaan hate oge awak aya nu disebat kasayan. Kasayan ieu teh disebut maslahat. Ya. Naon ari maslahat? Ari maslahat teh saur Syekh Izzuddin bin Abdissalam, wal maslahatu ladzatun au sababuha. Ari maslahat teh kalezatan oge sabab-sababna. Kedapnya au farhatun au sababuha. Kabagjaan oge sabab-sababna. Jadi dipandang sae upami hiji perkara dipandang sae, maka hiji perkara eta tiasa ku urang kanikmati kalezatanana oge sabab-sabab nu ngajantenkeun eta lezat. Sareng nu kadua, urang tiasa ngarasakeun bahagia, bagja karena perkara eta oge sabab-sabab nu ngajantenkeun eta bahagia gitu. Sedengkeun kamafsadatan mah wal mafsadatu itsmun au sababuha. Ari kamafsadatan mah dosa sareng sabab-sabab nu bisa ngajadikeun dosa. Au ghammun au sababuha, kasedih kanyeri sareng sabab-sabab nu bisa ngajantenkeun hiji jalma sedih atanapi nyeri. Berarti indikatorna urang nampi kasayan ti Allah Subhanahu wa taala, urang oge tiasa ngarasakeun lezatna oge bagjana hiji perkara. Gumantung kana fi ma'rifatid dayan, gumantung kana ilmu pangaweruh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pangaweruh nu bisa ngadeukeutkeun ngadeuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji indikator orang ruksak ya, indikator orang kenging mafsadat, maka eta jami dina tiap dinten ngalakukeun dosa oge sabab-sabab ngadeuketan sabab-sabab nu bisa ngamunculkeun dosa. Anu kadua eta jami ghamun au sababuha, menangkeun sedih gitu, nyeri, menang rasa nyeri, menang rasa sedih ku sabab dosa-dosa anu dilakukeunana. Ibu miwah bapa anu kusim kuring dipihormat, atuh mudah-mudahan orang sadaya khususna sim kuring anu teu karaos dina tiap dinten ngalakukeun kamaksiatan oge minuhan hate ku dosa-dosa sareng kamaksiatan eta teh tiasa dipupus ku Allah Subhanahu wa taala ku sabab upami maca hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, ieu teh Allah Subhanahu wa taala kacida seueurna kanyaahna ka Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah Subhanahu wa taala teh, ya wahai hamba-hambaku, setiap siang dan malam Anda bermaksiat dan penuh dengan dosa, tetapi kemudian aku menghapus dosa seluruh yang engkau kerjakan gitu. Maka sembahlah aku. Janten upami teu nyembah Allah Subhanahu wa taala teh isin pisan numutkeun hadis eta mah kumargi urang setiap dinten, setiap wengi, setiap siang ngalakukeun dosa, tapi tinu hadis eta mah ku Allah Subhanahu wa taala diampuni. Tinggal kasadar urang ngabereskeun hate heula supaya kualitas jasad, kualitas fisik urang oge sae. Dina
Kitab nu sanes ningakeun innal abda idza nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Saestuna nalika hiji hamba ngalakukeun dosa maka dititikan dina hatena teh titik hideung. Summa aznaba terus tigebrus deui kana dosa. Maka ku manehna teh dititikan deui nuqtatun sauda, dititikan deui hideung. Hatta ya beko aswada murbadan dugikeun ka hatena teh paek mongkleng teu aya caang sakedik oge la ya'rifu ma'rufan wala yunkil munkaran kusabab paek mongkleng eta hate teh teu tiasa ngabentenkeun mana anu bener mana anu goreng kusabab teu tiasa ngabentenkeun mana anu bener mana anu goreng maka hiji jalma bakal betah dina kagorengan bakal teu betah dina kahadean maka hiji jalma bakal ningali kahadean teh kagorengan bakal ningali kagorengan teh kahadean. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan orang dibersihkeun hatena supaya engke bisa nyang hareup tiasa nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala kalayan hati nu bersih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun babilih aya kalepatan atanapi cara mahamkeun nas-nas Allah Subhanahu wa taala. Bawa sapan lancarang sapakan aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.